majikan ngirim emang aku kena. Iya kena aja pasti kena. Bet. Iya mah kira-kira percaya dia. Soalnya apa ini majikan lain? Tong sieur bangkrut bos. Kana manuk mah ieu manuk alalu suku. Manuk ngomong anu ieu bos. Oh. Ade ya orang ya ada duit pemajikan ya. Digolangkan ku kuring ya. Alhamdulillah ngirim Nah, bos. Oh, mata baju rada gini kayak berikan ke baju ku aing ya. Oh, sieun, bos, investasi nu Japati mah. Komo ieu Japati mahal. Halus, bos. Karena saya karena oh, Cangkurileung, bos. ini si cangkurileung ya. Anjing, ada kieu yang kembali kena. Enggak begitu itu. Tuh, tampolin nama tanah kayak masih lapis jawaraun ya. Ayo. Komo mah tong sieun, bos. Cangkurileung manuk pang alusna pang gagahna ieu mah sa Jawa Barat mah, bos. Anjing, cangkurileung. Sing jadi duit cangkurileung manehnya. Jimat ku aing ya. Tong sieun, bos. Kasih nu kieu mah. Wah, sih kan namanya masih lagi daerah ku aing ya. Alah, bos. Lah, empat-empatan, bos. Modal nanti. Modal, bos. Semua yang ku ingin. Kemana siap bergod? Kan geus ningali manuk teh euy. Manuk saha? Mang Nadin Mang Gondrong bukan manuk Japat. Diurut ku si Kobet teh manuk teh. Geus aya nu nawar aya nu 1 juta yang 2 juta. Anjing. Kan Mang Nadin teh apaleun Gondrong teh. Kebalik sia goblok. Asli. Rek aya di olo ieu sugan beunang 200.000 ayeuna. Aing teki atuh. Balik sih. Asli. Atuh urang deui aja. Di mana? Deui na pokona mah si Kobet teh manuk teh geus bagus hade pokona mah. Padahal pada nawar anjing 1 juta. Balik. Oh, paling ditawar 200.000 rek di poloan sugan beunang. Kurang nyokot lamanuk rek ditawar kurang 200 sugan mere euy. Ya anjing, sia goblok manuk mahal tah 200 baga. Teh apaleun si Mang Gondrong mah tuh. Anjing, goblok tah paleun sia eta. Aing heula sia goblok pahala heula ieu mah. Ya hayu sok. Saha. Atuh urang langsung lah. Aing geus kaburu eueuh itu na manukna. Iya mah anjing. Sangat membagongkan seluruh alam dunia dan seisinya pokoknya mah wah anjing. Iya mah ku aing kudu buru di Olo si Nadine Gondrongna. Mayan keur kontes minggu depan. Sebel. Hei, boleh turun arus nih. Yo. Hei. Iya tah. Cangkurileung. Hei, tahu mau ke mana? Terserah bos. Terserah bos. Anjing, mau ke mana ya tak? Bisnis kan ayeuna mah. Bisa cekak hae, Bro. Siap bos. Bisnis ayeuna Kang Sadung. Alhamdulillah pemajikan geus ngirim. Bisnis ini kan ieu. Ya mata bajuna kita bawa ya kuring. Ayo jual mah manuk teh. Cok, ari kira-kira ieu mah kaharti ieu mah. Kira-kira kartu mah kartu atuh. Heeh, aya duit sabaraha eta? Ieu teh aya Jepatin lagi ya mama. tuh 100.000. Aduh. Alah, sing macam ya. Kumaha elek 100.000. Lah wae. Bisa hayang aman we di mana ya. Anjir. Cing nempo. Berikan mah kira-kira 100.000. Sabaran duitnya kan eta? 100.000 bos. Tambahan 150 lah sok. Ya. Si ieu mah. Geus yang mau loba nawar. Can ieu euy. Percaya dewa. Loba nawar. Aduh. Pelam ieu mah ya. Ya, Siap. hari mah abi nikah. Siap. Mas kawinna bukan mah. Tunggulan. Ya. Aduh, kasih madep. Siapa dengan halus. Kau teh mana? Ya, tunggulannya. Tapi ampura bos, aing langsung balik mau bisa gila. Siap, Dirimis siap. bos. Siap, jadi siap. Takut Siap. basah. Ya, siap. Thank you lah, pokoknya mah. Ya, siap. Alah, saya cek ya. Dulu. Siap. Ya, Nuhun bos. Bisnis. Jing, buka Japati bos. Hey, merpatoy. Naon kitu. Tornado kayak mobilan, naik konser. Oh, lihat. Konser. Ada. Ayo kita Japati halus.
Anjing sih. Nah, di gondrong tengah mejaan ka aing eta boga Japati. Adek cenah majar teh si Kobet deui di teu ngomong ka aing. Nyok kitu meureun ku aing teh heroan ka jenting sugan we atuh 100 atau 50.000 mah. Bejana we alus teh euy. Ah, aing. Naon? Mani ngomong naon sorangan? Keun ieu Japati. Nyaho teu Japati. Si gondrong tadi. Tadi si Sardu ngegubuk Japati. Oh, anjing kalau menang geus dibeli. Oh, emang naon Japati naon? Alus eta teh Japati teh geus boga ngaran. Boga ngaran kumaha? Jadi di lapak amanah teh kadieu geus pada nyaho eta Japati sejarahna mah. Jier anjing. Ka mana heula atuh. Siapa lalieur aing mah teu ngarti Japati. Kenaon ieu kenaon ieu. Kenaon Japati? Ieu enak euy. Anjing enak teh. Naon kieu ah. Eta Si Sardu, si Buceng, si Kacep ngomong-ngomong Japati anjing jalangar Japati. Assalamualaikum. ucap Iya teh milarian bumi namang Nadin paling mana nya? Si Nadin si Gondrong. Heeh, ieu teh boga ngadeng-ngadeng mah gitunya dina TikTok teh ngadangu teh aya Japati sae ieu teh. Di saha? Di Mang Nadin, si Gondrong namina teh. Terus rek naon? Ieu teh ngagaduhan lah. Acis mah aya teu kurang teu leuwih lah aya 6 juta langkung ieu teh. Emang sabaraha Japati? Ayalah sekitaran 5 juta langkung lah. Sekitar 5 juta langkung. 5 juta? Bumi apa di mananya? Di ditu. Di ditu. Heeh. Nya wios atuh. Abdi bade ka ditu nya. Heeh. Siap nya. Abdi teh nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anjir. Paingan si Sardu. Japati. Si Buceng, si Kacep, Japati. 5 juta anjing hargana. Iya mah aing pun iya anjir. Si Sardung tadi ngadenge ngomong 150. Wah aing dibeli deui si Sardung memeh jelema Eva. Aing boga duit. Anjing. Ah. Jadi ieu mah. Aduh. Hei, siap kebenaran. Kadi. Aing galau, aing keur pusing. Cik. Japati mana? Paling beli deui. Ah. Ternyata kabur, Bos. Anjing. Hah? Kabur. Kabur ka mana? Ya kaluhur banyak kahanap aing. Acing, paling rek dibeli 1 juta. Iya, 1 juta. Anjing. Iya, 1 juta ngan make KTP. Ganyu. Ya tuh orang jangan heula euy. Kabur aing asli gerangan. Coba anjing. Gerak urang. Kayak bajunya. Ayo orang Cang. Ayo Aing mending kapten si Gondrong wae. Eueuh nu eta sugane nu lainna. Alah. Gini manuk teh aya balik deui Bos, tadi ya bos. Tadi gerak. Iya tempo bos. Ayo bro. Iya tempo. Tuh, iya manuk nah aya balik deui ka kanan bos. Anjing rezeki ieu mah. Wah, aslina bos. Ieu mah rezeki. Baik kieu we enak mah. Heeh. Mun aya maksudung ka dieu. Heeh, bener. Urang jempek we. Oh iya. Iya. Heeh, kayak orang di Urang jual deui. jual we suka main meuli mah kadek lah. Waenya. Baik. Heeh. Bae lah Kang Sadung mah heula. Antep da yang pidu hidon dulu. Ada tahu Dawang, kumaha? Sehat? Salah cagur yo. Ore ka dia? Ore. Lain naon Terus di mana urang teh? Ngahaja. Ngahaja. Lain naon lah. Butuh manuk aing ye. Butuh manuk, oh. Heeh. Bos, Aya. Aya sok Bang Aya, ieu ya. cing. Iya, iya. Yo. Piring Gurila teh, ngaranna teh, resep gurila ngaranna. Yo. Iya. Sok. Kade. Tah. Singa he. Manuk Tuh. ieu. Tuh. Giring gitu. Manuk. Ngaranna ge. Pangalusna sa Jawa Barat ya. Kade pohonan nongtot anjing. Nah, di bawah mah da kitu. Halus lah. Sok di sabaraha lah. Ye wae nama ye. Di sabaraha heula. Padua harga heula. 150. Dulu 10 mah. Tuhan 20.
Mung. Sabian 2000. Anjing eueuh nya kudu atuh aing. Meureunan wani, meureunan sok 300, meureun teu wani mah wayahna meureun. Ieu kan ieu, dengekeun heula lawan tos wae aing nafsu yo. Teu tadi ieu jam teh ieu bolak-balik we ka urang. Meureun wani kop ieu manuk galeuh, teu wani mah teu waka benu kitu we sok 300. Ada 200 semua. Bayar gua aing ca 200 nya. Heeh. Oh, 200 kemarin mungah 200 ya. Tuh, cek manukna ge 200. Mung. Ya geus erek mah ye kita ya. Tambahan 1.500. Eueuh deui aing tuh. Tambahan 1.500 bae. Eueuh deui tuh eueuh aing eueuh. Pek gemuk tuh eueuh. Eueuh. Ini berdua. No dia no. Sama saya. So, no deui. Gua duit 200 saya mau nyoban bangsat aingnya. Anjir. Oh, bos. Duh, cep. Kayak kamar lah perbedaannya. Bos. Ada jauh pasti anjing, ada rezeki. Alusnya bos eta manuk eta geus dijual ka Mang Sadung. Bisa balik deui ka desa kana jadi menang untung 2 kali. Dijual we dikasih Buceng, Acep. Ya, jual di 200. 200 benar. Mimiti 150. Bener. Jadi 350 bos. Menang untung gede. Berarti eta ya berarti hoki mah hoki kan Hoki. nya. Bener asli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, aduh, lamang ieu mah gondrong ka mana wae. Kumaha ieu teh? Kumar ge teh kieu kamu teh nya. Kumaha? Aya Japati kamari teh nu ngadangu teh nya Mang Gondrong dina TikTok teh. Oh. Nyata si Japati si Cangkulileung teh masih kena aya. Alah bieu pisan. Aduh ya Allah kumaha mah ya. Dijual bieu kita kasih Acep. Ieu kami teh nya. Cok. Kamari sabaraha? Amun kamari kasih sadung 150 nya. 150. Cek kasih buceng bieu 200.000. Cek 5 juta. Ayeuna. Ya. Duit 5 juta. Ya. Mobil Lamborghini ya tah STNK na PPKB na ieu aya hiji deui. Kalem PPKB. Mobil Lamborghini kalem. Aya sok. Ieu aya kuncina aya ieu tah. Sok aduh. Asli dijual asli. Aduh bro, kaduhung dijual 200 heueuh asli. Kewe atuh lamun balik deui. Kewek tuh, lamun balik deui ku saya di kabaran teleponnya. Siap, yang geus nya. Siap. Kami erek mangkat lah atuh engke telepon deui nya. Siap. Oke, siap geus nya. Siap. Orang erek mangkat nya. Siap. Kayak kabar-kabarnya. Kabar telepon. Oke, siap. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok. Aduh, aing masih Wah bos, bieu teh geus cair 3,5 teh bos. Aya meureun. aya. Aya meureun. Ya Kak, bagaimana dia mah ya 20.000 ya. Tah, tong loba. Mainnya 750 sampai 20.000. Kalau sakit we lah. Payut 350 kudu bere 20.000. Nyaho kitu apas lain bejakeun. Ya, ayeuna mah manuk geus dipimilih. Cicing lah maneh heuh asup lah ka dieu. Cicing sakedeung. Orang neangan para bela nya cicingnya jaluk di kang tungguan aing ini teh lah sakedeung. Membangunkan sekali salam dunia dan seisinya seluruh alam semesta. Anjing dapat itu kapannya. Gusti, naon? Bos, atuh bos. Hei, orang naon? Kamu ngagetin aku, bos? Bae diuk. Aing bingung anjing Japati teu kapanggih euy. Teu kapanggih? Oh. Ya mah orang mah terus terang we nya kagok ambek aing dibere 20.000 ieu. Kusaha? Ku si bos? Anjir. Maksudnya naon? Jadi kieu. Si Japati geus dibeli ku Mang Sadung teh balik deui ka kandang. Balik deui ka kandang. Sakali deui. Japati anu geus dibeli ku Mang Sadung teh balik deui ka kandang. Barongan sekali. Aduh. Asli aslina. Mana atuh?
langsung dijual. Anjing, siap pengkhianat alam dunia ya. Selain gitu, udah lain orang eta mah masih obos. Dijual. Ku si obos. Gondrong. Anjing, dijual kasih Aceh kasih Buceng. Jual. Tunggu pembahasanku ke Sentano. Jangan. Alah, manukna kayak eueuh anjing kemana yuk? Anjing kudu mau gitu yuk anjing. Aing teh tulus anjing aku kajawara teh. Anjing nu mau parah anjing ge mah. Anjing nu beja heula aing ulang tangan ka saya. Aduh, ya kemana neangan manuk ya aing sebelum saya aduh, weh. Kapanggih mun kudu mau meureun ieu teh hayang mah ngomong mun hayang manuk mah aing manuk teuh ieu teh aduh. Anjing teh iya kasih ya. Kasih eta. Boy, anjing. Warung heula meuli rokok. Anak bos eta aduh. Anjing Dosa anjing kabur gitu. Nah panggih jeung didinya eta geus di mana? Aing yang Japati, aing meuli Japati ya di Sinadin. Ya si Gondrong. Japati aing kabur lepas. Lepas. Aing ditenan cenah ari pek teh dijual cenah ka maneh Japati teh balik deui anjing. Emang orang meuli teh si eta. Tah itu Japati aing. Kemana? Manukna. Si Canggureung. Benar. Viralna TikTok teh gini anjing. Bener orang ge meuli teh si eta teh manuk. Nganta kelas berat sa-alam dunia dan seisinya, Bos. Geus ti urang ge sarua ting nu maot da pokona mah eueuh leungit ti urang ge eta teh manuk. Anjing. Tah enak kumaha di dinya mah tahu orang mau meureun ka Sinadin. Ayeuna namanya. Aing merek nangan. Aing rek nangan jeung rek nangan deui atuh kitu mah. Ieu dah Goblok sekali anjing. Nah bisnis siapa sih anjing goblok kalem yang cair duit ayo naon cek lain ya urang rek ngobrol nu benar dinya nah manuk nu geus kabatur dijual di ka urang kali eta mah urusan mah sabarana mah urusan urang sabarana menang eta mah hak-hak urang dijual ka saoge lain kitu urang panggih bieu di jalan jeung si Sadung majar teh eta manuk tah ayeuna urusanana lain naon urang mah ngaliwahkeun ayeuna mah ka Mang Nadin teh yang nyaho daripada urang teh ganti rugi kelaanan teh kitu mah kan tangan lah urang ka tutu ka leuweung bulan aya di mana aya di mana nyaho di urang ge leungit itu balik urang ini teh lah nya si mantang urang dari kieu aya kai karek bisnis saeutik balik pisan ini karek saeutik geus aya masalah deui wae balik cing cuma mana Japati aya wae si goblok Japati kemana si Baranagara si Cangkurileung piraku kena dieu mah ieu papar deui daya mah aing main tuh mentak deui wah aing aja seperti eta karek bisnis can ge acan guys. Hei, Canggureung, kawan oi. Berani oi. Apa? Sama lah dia. Canggureung ngomong yang aja. Ayo, gitu ditanya oi. Icing maneh, ku aing dia tuh aja teh. Iya, anjing. Iya. Si aing tadi aya si Ahop lah nya. Aing teh ngarti Japati. Oh iya, aing tewak ayeuna pangkenya. Anjing mending gini. Tak pernah kasih Sadung ya. Itu Japati merek naon ye? Merek naon anjing? Aing tinggal ngadaguan umur, ya teh payu 5 juta. Aduh, kita mana Japati kita panggil aing.
1000 aing nang tadi. Kamar. Oi. Dong. Anjir, terus bos. Paling dinya nu japati aing kamanakeun geus dibeli mah dijual deui. Masalah Japati mah gampang. Ulah amek-amekan. Yo, aya di Kang Ablay. Japati asli, Kang. Paling gitu kan. Asli. Ayeuna mah menurut abi yo. Mending Kang wayu trek. Ku akang. Oh bener nempo. Tempo. Demi Allah saya mah. Ayo gaskeun aja. Jujur saya lah. Nah, kudu kotes. Aing meni salah dia anjing. Iya, lemur mah. Ya enggak. Goblok. Pokoknya mah tadi mati ngadengnya teh kali ulun cenah. Ya sangat. Bisa Ablah di paunya. Iya mah. Naon. Yuk, kumaha. Tadi abi nempo ieu Japati di akan kuring. Kuring ngali bener. Salah. Asli kieu sok hayang. Ieu teh aing. Yo, bener. Bener kok. Ulah lu mah aing. Ulah lu mah. Iya, saksi nak bray. Kuring Ablah nempo. Sok aing mah asli urang. Sok bayar aya kumaha ada urang nurugina. Oh. Goblok. Jadi sana Japati tek dijual dengan nu 5 juta. Oh. Ya, waing dicokot ting usaha pokokna mah. Kan pas eta waing dicokot geus digoreng ku kulit aing. Ikan aing ka dieu arang aing lieu. Aduh. Aing Kumaha tuh geus kieu? teuing. Lah sing didokna, sing ngampurakeun lah nya. Eta ke sana kan. Hampura deh kan kurang. Ikan sadung hampuranya ngade deui. Kono kitu we lah geus lah.